Ay mana asal di mana? Di Bandung orang mah. Hai Acung di mana kaberangan? Iya bu, tadi teh Acung teh di jalan teh di begal bu. Sama jawab pertanyaan ti ibu, biasa mungkin lah. Apa tuh? Di dia RT-na galak. Oh, Pak Ari nya. Awas ya, eta mah RT-na galak teh. Oh, anu imana teh di pengkolan jeung warung. Oh, eta mah orangnya apal atuh anu salakina Cuyuyun. Oh, kan boga motor. Sampai sambil motor. Hayu, sakalian weh, manukna urang kencetkeun. Nah, maneh bisa apal salakina Cuyuyun jeung imana di pengkolan jeung warung. Pan eta teh bapak urang. Oh, atunya urang mah heureuy imam buranya heureuy urang mah demi Allah. Oh, heureuy urang di hampura. Oh, tenang atuh bro. Da urang ge keheul ke si eta mah. Kunaon? Tara mare jajan. Yang bisa tuh ayo urang kepesan. Siap, ngerjakeun PR euy. Bakalan disetrap ge ku guru ya. Kumaha nya carana ame teh disetrap? Urang boga akal. Anak-anak, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Hai Acung di mana kaberangan? Iya bu, tadi teh Acung teh di jalan teh di begal bu. Sih di begal, tuh kuna naon Cung? Henteu. Naon di begal? Iya buku PR Acung di begal. Oh nyata serius atuh kena naon enjing mah kasep cing hati-hatinya sok ayeuna mencali. Anak-anak, ayeuna urang diajar menyanyi. Saha biasa nyanyi? Apa bu? Sok ka dia aceng sampai ka payun. Dua ante pada nyanyi naon? Satu-satu bu. Sok mangga. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua karena ibu cantik. Tiga-tiga karena ibu manis. 1, 2, 3 bohong semuanya. Astagfirullah, ieu budak tuan ngalelewe we ka guru teh kan ibu jembel gerak. Anak-anak, ayeuna urang diajar nyanyi nya. Nah, Bu. Sasarangan 1, 2, 3. Aceng coba suara embe. Me. Sapa coba suara sapi. Mo. Acung coba suara cacing. Hah? Cacing bu? Cacing bu? Nah, cacingnya suara anak itu. Apaan cacingnya keciuman? Oki coba suara anjing. Oh. Tapi kok digendengin calacan? Hai suara naon aku Pak I? Ada suara anjing lolong bu. Cik kumaha suara? Hap, au, aglap. Barudak, ayeuna sahat biasa ngajawab pertanyaan ti ibu. Biasa mungkin lah. Pak I, emang ada kenal seri? Kumaha berarti aku bisa ngajawab pertanyaan ibu. Berarti aku bisa menjela. Anak-anak, ayeuna kurang diajar melukis. Sok saha nu biasa melukis? Abi Bu, sok ka dia Acung ka payun. Ari Acung teh bade melukis naon? Bu, tapi abi mah perlu bantuan ke Pai. Pai, kali Pai. Ah, jodoh si Pak I. Nah, iya jodoh si Pak I. Apa nanti mah titah ibu? Naon cing? Kan lukis, iya melukna. Kisna jeung ibu.
barudak saat diajar orang haneutan heula. Iya nama orang lompat dua keliling. Sok, lompat. Baik. Batu lompat dirinya mah dondongko. Panci papa main kana dan diri kan mana tak goyang. Sok papa jalan. Ngomong we dirinya mah mung lompat. Kan boga manuk oge sekalian we urang lepas. Ayo.